Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kira tiasa patepag dangu deui tiasa seserangan deui sok sanes mung dijon mantarang langkungan channel Ondok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngawitan deui dongeng enggal dina jejer danar dina dinten ayeuna teh bagian anu kahiji tangtosnya. Mudah-mudahan ku ayeuna dongeng carios danar ieu sehingga jantankeun panglipur kalbu pangabrahmana hiburan koma mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda mitra sapadatu yang kolong teuing kana waktos yuk atuh urang didagang mengukeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun prung. Para mitra kaum dangu sadayana kacaritakeun di hiji tempat aya di kota Bandung we tangtuna da urang Bandung mah ngadongengkeun teh saputer Bandung we di hiji imah ukuran eta imah teh 5x7 imah mangrupakeun warisan hiji keluarga anu geus tang tuh geus teu puguyuk sa da imah teh kusabab anu bogana anu diwarisanana memang geus teu boga itu teu boga ieu nu nyesa teh ku imah we hungkul di eta imah deusian ku hiji budak ku hiji lalaki jeung awewe anu geus rumah tangga tangtuna anu ngaran Danar jeung Alia mangrupakeun hiji awewe anu kasebutkeun geulis anak jelema beunghar anu memang bogoheun ka Danar waktu ke SMA tapi kakeun ngunag-ngunag ka Danar tur menta-menta kanu jadi kolotna eta awewe supaya dikawinkeun ka Danar. Bapana Alia teu bisa kumaha deui lantaran anakna ngamuk nonte amuk-amukan teu paribasana hayang kawin ka Danar antukna dia kawinkeun sanajan indung jeung bapana ngaomat-omatan ulah nepi kageun kadeuhung ulah nepi kageun hanyakal nya tangtun aya nu bogoh mah nyebutna moal we jeung siap meureun. Danar saurang anak jelema biasa we boga imah ukuran 5x7 bari jeung tembokna geus ngalalakrak we biasa anu ayeuna dicecingan ku Danar jeung nu jadi pamajikanana Alia. Danar boga budak awewe anu masih kene bayi kakara anyar ngalahirkeun anak Danar anu geulis aya nu dibere ngaran ku Danar nyaeta Ainun teh mangrupakeun kapanjangan we meureun tina Alia jeung Danar ngan pedahan teh jadi alana we meureun jadi Ainun ku Danar sebutkeun sabab aya anak jeung D jeung N meureun kitu. Budak anu kakara kurang leuwih meureun aya kana 3 bulan atau 5 bulan dilahirkeun. Kahirupan Danar anu sederhana sedengkeun pamajikanana beuki dieu sanggeus ngalahirkeun ngarasa loba pangabutuh itu jeung ieuna tangtun ngaran-ngaran tos lahir ngalahirkeun mah ngan anehna Alia mimiti mah keur kakara 2 bulan mah Alia teh sok daek nyusuan ka eta budak tapi beuki kadiekeunana Alia teuing kunaon sikepna oge rada beda. Danar dina kacaturkeun dina peuting harita kira-kira jam 7 peuting kakara datang seperti biasa we da jauh teh kapanan
Danar kurtibah motor anu ala kadarna eta motor teh. Bari jeung kadang-kadang mogok wae da motor heubeul atuh. Motor kuno kasebutna. Gurudug harita kadenge suara motor. Alia anu keur diuk we harita ngageulis. Sugan ngareret kana panto anu mamukakeun. Assalamualaikum. Alia harita kurtibah ngaleet ku juru panona. Danar harita anu geus biasa ningali pamajikanana begeda-begede kitu teu loba omong. Lantaran haus leos init ka dapur Danar teh. Katingali di dapur cai setik-etik acan. Maksudna cai nu asak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Alia cek Danar ngagadoan jadi pamajikanana. Nya, naon? Cek Alia harita. Jajauheun datang pamajikanana soro cai herangna atawa cai kopina mah geus puguh. Suntangan ngamimitian nyambut kadatangan nu jadi salakina. Geulis namanya geulis, tapi teuing keur saha kageulisana Alia. Alia nu baheula ngunag-unag ka Danar tapi ayeuna jelas. Danar sapopoena gawe di hiji perusahaan sebagai karyawan we tangtuna. Init isuk balik sore. Tanggung jawab kanu jadi pamajikanana nyaetan Alia. Danar pok ngomong kanu jadi pamajikanana. Bari ngawadahan cai nyaetan kana rantang atau napi paragina heur cai. Alia kunaon manitna heur cai? Pirana cai-cai wae atuh naheur atuh Kang. Cek Alia harita. Astagfirullahaladzim. Cep atuh Danar teh harita tuh ngomong. Ya Allah, kunaon pamajikan aing. Geus anak ranan aya kana 3 bulan apa kitu jeung kitu we kalakuanna teh. Cek Danar harita ngarenga panjang. Danar anu kusut dina peuting harita teuing aya masalah naon. Ngan anu jelas Danar kacida pisan katingali dina paroman beungeut we katingali kusut. Sangeus naheur cai kurtibah diperlukan enteh we hungkul teu make naon-naon bawa ka hareup harita ku Danar disimpen dina meja. Pok Danar harita ngomong. Alia Ainun teu kunaon naon? Nanyakeun teu kunaon naon. Sepuku budak teh rada maruriang pugu Kang. Kang boga duit henteu? Alia. Duit jang naon Alia? Kan kamari akang gajihan meureunan geus dibikeun ka Alia. Ayeuna akang kur misakeun jang bensin hungkul Alia. Akang beurang kadang-kadang teu dahar. Mantau geneangan pagawean ada nu bener atuh. Alia. Akang geus ngusahakeun dengan pagawean teh nu bener. Akang menang di perusahaan. Ya, akang sebagai karyawan. Akang teh sakola meureunnan Kang. Ya, akang memang sakola Alia. Tapi kan lamun akangna ditarimana di perusahaan kur jadi karyawan kumaha? Anu alus teu boga, anu leutik oge teu ditarima. Seuneugeun akang oge meureunnan perlu ngabiayaan anu jadi anak jeung Alia. Mana ngabiayaan teh mana? Alia dipihukum ku akang teh geus 1,5 tahun. Mana? Alia kieu-kieu keneh. Kalau kaboga anak we. Astagfirullahaladzim Alia. Hampura akang. Lamun akang can bisa nyenangkeun Alia.
Akang oge sumpah hayang nyenangkeun mah kana jadi pamajikan kana jadi anak. Tapi kan ningali kondisina akang ayeuna kaos kumaha. Akang ge lain jelema nganggur kapanan. Usaha tiap poe oge Alia. Usaha-usaha mana geuningan. Pira ku akang ayeuna teh nyekel duit pisan, Kang? Astagfirullahaladzim Alia. Akang boga duit 17.000 deui. Ieu oge jang moal mahi sabulaneun ke Alia. Akang geus poe kapan nyaho sorangan puasa. Kapagawean ge tara barang dahar tara itu tara ieu beurang tara barang dahar tara naon untung akang bisa mengasihkeun bisa gawe. Betul membeli itu, beli ieu, beli pakaian, beli make up, barora Danar harita kur tiba ngahuleng we. Danar teu bisa di ngomong da memang nya na. Salama dipikul hukum ku manehanana Alia. Can pernah disenangkeun ku manehanana. Babaturan nama bring ka ditu, bring ka dieu make mobil nu aralus, make kendaraan nu aralus. Danar mah da kur bisa kitu we. Sabenerna mah Danar oge baheula teh geus pernah sanajan bogoh we ka Alia, tapi tetep we Danar oge teh heula teh pernah mutuskeun Alia. Sabab sok sieun Alia ka bawah sangsara ku manehanana. Tapi Alia nya kitu teh ari nu bogoh mah. Maksa-maksa kajenting hirup susah cek paribasana cenah kajenting sare di emperan oge cek paribasana. Alia rek mawa sanajan nanti rek milu sanajan kaliang cocopet ke. Buktina kakara setahun setengah kawin ayeuna Alia nu berontak terus-terusan. Sabat kitu harita budak di kamar ear ceurik. Alia ningadenge budak ceurik teh hare-hare we kalah kanyisiran ngagelis terus ngagelis. Danar harita kur tiba ngareret ka Alia. Alia itu ainun ceurik Alia. Ayo we Alia teh isuk-isuk tapi kasar teh geus capek, Kang. Cik atuh akangeun atuh ieu mah. Dalin anak Alia hungkul pan. Danar ge harita balem. Teu bisa ngomong deui. Leos atuh Danar harita sanajan capek oge manehna. Kapaksa anakna ceurik mah Danar teu bisa kumaha-kumaha. Anu langsung we init nyamperkeun kanu jadi anakna tur ngabebenyokeun kanu jadi anakna. Danar harita anu memangku anakna bari ngabebenyokeun. Cup. Ainun. Cup. Cek Danar harita budakna nu karasa panas nekeranan. Alia. Ainun teh meni panas kieu geuningan. Teu dikontrol kitu Alia. Danar harita anu ningali beungeut budak anu sepe anak keranan. Astagfirullahaladzim. Alia. Naon cek Kang teh? Cek Alia harita bari norojol. Ayo Alia anu ae kunaon? Astagfirullahaladzim Alia. Ieu Ainun berenang nyusu atuh. Eueuhan cucuna oge. Cek Alia harita bari ngaleos deui. Alia. Piraku teuing eueuhan nyusu. Panti kamari gayaan meureunnan. Yeuh, aduh jadi bapak teh kudu sing hidang atuh, meuli-meuli susu atuh jangan anak sorangan. Maki jeung ngandelkeun we pamajikan segala rupa teh.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Alia kunaon si Alia teh jadi kieu? Pikir we sorangan. Cek Alia harita bari kaleos kek diuk dina kursi bari nyekel eunteng beungeutna harita make make up mangrupakeun nya ai rek sare naonnya ngaranna teh nya nu kitu we lah. Beungeutna dibodasan harita Alia teh supaya meureun lemas eta kumaha we. Danar harita nuturkeun bari ngais orok. Dana Alia cik atuh pangisuankeun heula sakedeung mah daripada kikituan mah. Alia harita ngareret ka Danar. Kang Danar. Kunaon sih Kang Danar? Berberi cek herang atuh. Danar harita gogodeg. Hatena mudeng hal nekaranan. Bari terus-terusan istighfar. Jep, Danar oge teu ngomong deui. Budak anu ceurik harita disimpen ku Danar. Leos Danar ini ka warung harita nu kebenaran boga duit 17.000 deui atau gejang ongkos. Danar meuli susu bodas mangrupakeun susu sasetan. Punten. Jang Danar tos uwi geuningan. Mohon pugu ce. Meser susu ce. Susu naon? Eta susu bodas pugu ge. Oh, sabari hiji. Hiji we bu. Ce. Nah, biasana oge sok kana susu anu teh kana kopi hideung karena susu bodas geuningan. Pugu jang Ainun. Ainun. Nah, tuh pasien susu kieu jang. Aliana saurna teh aya susuan. Piraku? Ujang. Ari nu sok ka dieu teh saha teh? Rencangan Ujang. Anu mana, Bu? Aya jangkung. Sok kana mobil teh ka dieu teh. Tadi oge nyeng-nyeng aya ka dieu. Duka tuh sahanya. Perosan 3 rencangan. Seperti gitu dah. Emang kurang gitu, Bu? Mun tadi teh katingal diangkat teh sareng Alia. Terus barangkalina Jadi canak. oh gitu. Ya duka tuh Bu, abi teu terang dah. Da Alia lo teh nyarios nanaon dah. Oh, mun pedame ka tadi teh katingali kitu. Ayeuna nya dicanak gitu. Tapi katingali mun dibagirna karanan eta teh manawi teh rencangan atan nepi wargi Ujang gitu. Tapi di peraosan teh Ujang mah kan teu gaduh warginya. Jang Danar mah. Mohon Bu. Duka tuh. Cek Danar harita serina seri mawur. Saterusna mayar eta susu 2.000 perak. Leos harita Danar ngaleos. Sedengkeun si ibu nu neuteub karunyaeun ka Danar sabab geus apal ahlakna. Alia anu kok siga anu hayang katingali mewah, siga anu hayang katingali itu jeung ieuna. Ka urang dinya nunjukeun da memang apaleun urang dinya ge Alia kasebutkeun jelema beunghar. Bapana oge boga perusahaan ngan nya kitu. Kunaon bisa kawin ka Danar tadi oge disebutkeun Alia menta-menta mohon-mohon kalau jadi bapana supaya dikawinkeun ka Danar. Nu antukna ku bapana dikawinkeun we ka Danar jalma anu teu geus teu boga indung bapa. Bogoh teh ya waktu di SMA Danar anu katinggalina getol, Danar anu katinggalina pinter. Sakola SMA ge nepi ka tamata teh nyaetana kitu we. Sok buburuh itu jeung buburuh ieu teh. Danar sajroning leumpang harita mikiran naon anu jadi omongan tatanggana nu boga warung. Aneh. Nyasaha cenah. Perasaan aing teu boga babaturan model kitu. Salah tetempoan gitu. Cek Danar harita nu mengkol ka imahna. Reket berai harita. Danar anu mukakeun panto katingali pamajikan anu keur tateleponan ting jeung saha. Danar harita ceuli nerbi ngadengekeun tapi henteu aya loba omong mah Danar teh. Da geus pasti pamajikanana lamun manehna ngomong geus pasti bakal diheak kitu cek pikiran Danar.
Palamitra kaum dangu sadayana. Danar anu ngadenge pamajikan anak nyetana Alia kereta teleponan. Barang Danar asup parita telepon diputuskeun ku Alia. Danar anu rebing celina harita teu loba omong. Saterusna ini tue ka dapur harita. Nyieun susu nyata merupakan susu sasetan we. Danar sanggeus beres harita make ceti saeutik supaya budak letah teu keraseun beureunan. Dina hate Danar harita pok ngomong. Teleponnya yang sah Alia teh. Nah langsung diputuskeun deui. Sebenarnya sah dinu tadi ka dieu datang teh. Ditanyakeun ku aing Alia sok bakal ngamuk. Biasa kayak gitu. Cek Danar harita anu mutuskeun moal waka nanyakeun ieu ka Alia. Budak anu ceurik harita sukuna acung-acungan seperti budak ilaharna budak orok. Saterusna ku Danar harita dirawu eta budak teh dibere dot. Budak rampus nekeranan harita nyusu. Lantaran meureun tadi ge wis goreng telapar we meureun eta budak teh. Celak Danar harita cepan orang ngecelak asa diting-tinganan ku pamajikanana. Budak nepi ka teu disusuan ari duit dibeakeun kabeh. Tadi jadi salaki mah usaha teh jang anak jang pamajikan meureunan jang keluarga. Danar memang gaji teh teu gede. Keur 3.200.000. Bari jeung Danar sok kadang-kadang nganyuk udun teh mah jarak sabulan teh sok kepotong we memang tara gede. Paling-paling tina sabulan teh eta ge keperluan jang di imah 200 kadang-kadang dipotong teu boga hutang teh ka kantin di kantor teh. Atarapi di perusahaan teh. Sesana kabeh buru dibikeun kanu jadi anak jeung pamajikanana. Atanapi kanu jadi pamajikanana we da ieu anakna mah kumaha jadi olok, jadi indung beureunan. Budak harita heureut setengah jam geus nginum wargeun beureunan, geus nginum susu. Danar oge harita balik deui ka warung. Lantaran nyiapkeun susu deui sok sieun we beureunan eta budak teh engke peuting bakal sarede atarapi bakal ceurik deui. Meuli susu Danar teh harita genep siki. Atuh duit teh nu 17.000 teh beak we. Tinggalnya sasabaraha deui. Lantaran harga susu 2.000 kali genep oge geus sidik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aing nepi ka kieu. Nah, Alia. Teu sieun kawalat gitu. Susu masih kena gede kawas kitu. Make jeung teu daek nyusuan menjadi anak, padahal lain anak batur, anak manehanana. Cek Danar harita bari koreleng ka dapur lantaran beuteungna karasa lapar luak liuk Danar teh teu saeutik-eutik acan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mani eueuh bea saeutik-eutik acan. Ari Alia dahar di mana cenah tadi? Cek Danar harita kerung katingali urut bungkusan McD di dinya teh. Dina wadah sampah, dina plastik anu digantungkeun. Danar harita gogodegan teu aya loba omong. Kasabaran Danar patut diuji di dieu. Isukanana Danar seperti biasa isuk-isuk gesingkil, ini teh ada setengah genap rada jauh. Danar isuk-isuk keneh geus nyiapkeun sagala rupana jang badik jang bayi. Jang sakalieun we dari susu diisukeun mah beureunan bisi kumaha onam. Jang sabarakeunana hungkul we. Danar ningali Alia nu jadi pamajikanana encan keneh hudang baroraah ngalaksanakeun salat subuh di heudeung hudang oge kalah ka morongkol. Bari jeung nyerang ka Danar nu antukna Danar. Ngelehan we. Danar teu hayang waka loba omong itu jeung ieuna. Kur tibah ngurut dada we ningali sikep nu jadi pamajikanana ka ayeuna-keun. Beda jeung baheula-heula. Kakara 2 bulan 3 bulan kawin mah pamajikanna teh.
Danar 4 bulan kawin teh harita pemajikan anak geus kakandungan. Sajeroning kakandungan perubahan itu jeung ieu. Anteng ngan sanggeus ngalahirkeun nyata ku Ainun. Perubahan nu jadi pemajikan anak geus katingali ti mimiti ayeuna. Pemajikan anak loba dangdan, loba itu jeung ieuna. Loba ngungeng nu ngadenge Danar oge sabenerna mah ti kamari oge. Sajeroning ti peuting ngadenge ti tukang warung teh, Danar oge geus pernah pepanggih jeung babaturanna terus ngobrolkeun. Nanyakeun saha lalaki anu sok ulin jeung Alia babaturan Danar atawa naon. Da cenah ngadenge mah ceuk Alia babaturan Danar. Nya warga urang dinya ge. Miti mah teu loba omong kadiekeun aku sering-sering teh mah jadi carurigaeun. Sedengkeun Danar ti isuk nepi ka peuting bae. Danar isuk-isuk keneh hari tepok ngomong ka Alia. Sanggeus arek init gawe. Bari memangku si Dede anu keur disusuan. Alia, jaga atuh Ainun. Jaga Ainun. Kang Nana tuh mikirnya. Sepopoe aya dan Alia di imah. Nyantang tuh nembereun ngajaga Ainun. Nya akan nganuhunkeun ka Alia. Nah tuh. Nganuhunkeun. Akang boga duit henteu. Cek Alia harita ngomong deui geus puguh peuting ge teu boga duit. Ngomong deui nyebutkeun boga duit pajarkeun teh meureunan boga duit simpenan atawa ieu. Alia, keur naon akang mah boga mah. Tong boro-boro ning gede seutik oge sok dibikeun. Akang keur boga duit sabaraha deui. Keur boga duit 5.000 deui meureun akang mah. Jang ngisi bensin kitu oge. Ge teuing ka mana akang nginjem engke. Nya pokona mah teuing kepenting kudu moal duit we akangna. Emang nu kamari teh geus beak Alia. Kan gemblang kamari teh duit teh. Kur kepotong hutang 200 hungkul ka kantin urut beas jeung sajabana. Hutang ka kantin galeut urut akang pan. Malah jeung bon-bonan dibikeun ka Alia. Bon bayaran oge akang mah kur nyoko 17.000 cik ngawe oge. Lah sok loba ting omong naon teh. Pokona mah teh nyaho Alia mah kepenting kudu aya duit. Emang jang naon Alia? Itu kudu nyaho atuh lalaki mah kudu naon keur naon da pangabutuh teh loba pisan. Sedengan aya duit nu kamari kamanakeun atuh? Nanya-nanya anu geus dibikeun atuh. Ngaran duit menyang beak we segala rupana. Emang teu sadar ngopi dahar naon? Alia harita netekan segala rupa anu geus pernah dibeulina padahal mah heueuh. Danar teh kadang-kadang dahar di imah kadang-kadang henteu. Leuwih loba puasana daripada daharna. Tapi ari Alia nyebutkeun ngopi teh mah itu teh mah ieu teh mah. Danar oge harita geus teu loba omong. Yang geus atuh kitu mah. Geus dedena geus sare ieu. Alia harita teu ngareret-ret acan. Yang geus Alia akang mangkat heula. Alia harita ngadonutupan sirahna make simut. Padahal mah waktu isuk-isuk keur awewe mah nya alusna meureun. Pikeun ngajurung ka salaki ku doa. Beda jeung Alia. Kalah mere budi parangi anu mantak pika keheuleuan anu jadi salaki. Sanajan kitu da waktosna ka Bujang Seep. Waktos ka Bujang Seep cagat urang teu nanya. Insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun teh kalian ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.